Berarti upami saparantosna jati diri urang ruksak gitu teh. Nuhun. Berarti apakah rarancang Gusti anu endah teh berarti gagal gitu kumaha? Tangtos henteu gagal. Margi aya hiji pribadi anu janten upami bahasa Indonesia mah sarana pikeun mulihkeun, nguihkeun deui eta kaayaan, eta rarancang Gusti Allah. Gusti Allah henteu ngadamel rarancang cadangan. Henteu ngadamel rarancang B atanapi C sareng sajabina henteu. Tapi Gusti Allah ngarengsekeun, nguihkeun deui ngalangkungan Gusti Yesus. Pak tadi terus disanggemkeun ku Bapak yen manusia teh janten putra Allah bilih lepat kaprah ieu teh. Naha Allah teh laras gitu gaduh putra. Tekan gitu. Atawa pigelarna sami sareng Yesus Kristus anu diangkeun putra Allah. Tah kumaha eta perkawis eta. Urang teh umat pilihan anu dipilih ku Gusti, tembongkeun ciri nu pasti yen urang teh putra Gusti. Urang kade sing taliti lamun keur diri sing bisa nawangku diri mangka hirup teh ati-ati nu disebut putra Gusti kudu bisa nembongkeun diri hati diri sombong atawa adiguna kasebut umat pilihan anu dipilih ku Gusti. Urang masing jadi panutan duh pikeun balarea nu disebut putra Gusti kudu bisa nembongkeun diri lain harti diri sombong atawa adiguna kasebut umat pilihan anu dipilih ku Gusti. Urang masih jadi panutan duh pikeun balare. Sampurasun pemirsa nu dipiasih ku Pangeran, tepang deui dina acara Gentra Kahuripan. Pamugi urang sadayana aya dina kaayaan walagri, waluya sapapaosna diraksa sareng diriksa ku Gusti anu Maha Suci. Tadi tos diawitan acara ieu dibuka ku kidung pujian ti Teh Rita sareng Kang Omen ieu teh nyandak judulna Umat Pilihan. Tah naha urang teh leres umat pilihan atanapi urang teh hirup teh ngan saukur hirup. Atanapi Pangeran teh gaduh maksud atanapi gaduh rarancang nu sanes. Di awal kadimna teh tah ku kituna dina dangeut ieu sami-sami urang ngagunemkeun perkawis rarancang Gusti kanggo manusa anu sagambar sareng mantena. Tos sumping narasumber urang dia Kang Adang kumaha Damang? Puji Gusti. Langkung saya nya puji Mohon, Gusti mohon. urang awitan wae ieu Mangga, teh. mangga, Mohon.
tadi teh disebatkeun yen urang teh rarancang Mohon. di pangeran namung salaresna teh sate acana manusia diciptakeun teh naonnya nu salaresna aya dina manah pangeran teh Leres. kanggo Leres. manusia ieu teh kumaha tah Kang? Mohon. Janten ieu hal anu penting pisan. Kinten-kinten kumaha saleresna kaayaan atanapi posisi manusia di manah Gusti. Urang ningal heula sabda pangandika Gusti anu janten dadasarna supados urang kenging informasi anu leres-leres sakumaha anu disanggempkeun ku Gusti. Nu kahiji urang tinggal dina Efesus 1 ayatna nu ka-4 dugi ka-5. Efesus 1 ayatna nu ka-4 dugi ka-5 anu kieu unggalna malah ti memeh dunya gumelar urang geus dipilih baris dijadikeun milik kagungan mantena ku disatunggalkeun jeung Kristus supaya suci jeung mulus dipayuneunana. Kukarana kaasihna Allah geus nangtukeun yen urang baris diangkat jadi putra-putrana ku jalan Yesus Kristus ku pangersa jeung tujuan mantena. Tah eces pisan di dieu nya. Selaras-selaras nuhun. Janten teu acan dunya gumelar. Gusti parantos netepkeun parantos milih urang sadaya aya dina naon? Dina kulawargana Gusti. Janten kerteging eusi manah pangeran ti kawitna hoyong ngawangun hiji kulawarga. Hiji hubungan kulawarga antawis Gusti sareng manusia. Gusti sareng manusia layeut sasarengan. Urang teh dipilih. Relasina atanapi hubunganna sapertos kulawarga. Urang tiasa ngimpleng, tiasa ninggal kumaha relasi atanapi hubungan kulawarga. Tangtos di dinya aya kapala kulawarga. Sareng anggota keluarga sejena. Nya kapalana nya tangtos di dieu Gusti. Gusti rarancang munggaran mika hoyong sangkan sadaya jalmi nu diciptakeunna sadaya jalmi nyaeta aya dina relasi hubungan kulawarga sareng Gusti. Anu salajengna naon deui anu aya dina manah Gusti. Mangsa Gusti nyiptakeun manusia kawitna kitu nya. Dina Rum 8 ayat 28 urang tinggal. 8 ayatna anu ka-28 anu kieu unggalna sakur anu geus kapilih ku Allah ti samemehna keneh geus ditangtukeun sangkan jadi sakumaha kaayaan putrana. Ari putrana bakal jadi anu kahiji ti pirang-pirang saderek. Sakur anu kapilih nyaeta kulawargana teh tos ditangtoskeun kedah sakumaha kaayaan putrana. Upami dina gampilna mah urang teh kedah nurut buat Gusti Allah. Nang tangtosna kumaha kaayaan Gusti Allah, kumaha kaayaan Gusti Yesus, nya kitu oge sakedahna urang. Patali sareng kasucian, patali sareng milampah hal-hal anu sae, anu kamana, patali sareng kajujuran, sagala rupi kedah nurut buat Gusti Allah. Urang anu dipilih ti wangkitna kedah sapertos itu ieu rarancang Gusti Allah. Da pamohalan urang tiasa linggih sasarengan utamina di kulawarga urang. Nah upami urang minculak benten nyalira atau mahiwal tangtos urang oge secara gampil tiasa ninggal yen si anu kulawargana si anu teh margi aya sami aya hal anu tiasa ditilik ditinggal sami boh sifatna boh pada melana sagala rupina. Oh ieu mah teureuna teueuh jalmi jeneng kahandapna ge jeneng. Oh ieu mah teureuna jalmi anu soleh oge. Upami urang nu dipilihnya eta kedah sapertos Gusti Allah eta nu dipikoyong Gusti Allah. Sanes mintonkeun hal sanes tapi mintonkeun sakumaha Gusti ku anjeun. Tadi tos disebatan sabaraha contona. Tah eta anu kadua. Anu pamungkas patali sareng rarancang Gusti Allah anu munggaran pikeun manusia anu sae nyaeta dina Yesaya 43 ayat anu ka-7. Kieu unggalna Israel teh kagungan kami. Kami dijadikeun Israel teh supaya kami dimuliakeun. Tah sakumaha Gusti Allah midamel sadaya jalmi secara khusus kitu oge Gusti Allah khususkeun bangsa Israel
pikeun kamuliaan, pikeun minuhan dunya ieu ku kamuliaan. Nya kitu oge dina kitab Kajadian. Yen manusia teh sateu acan milampah hal anu henteu sapagodo sareng pangandika Gusti, sareng Gusti nyalira, manusia teh ka mana? Hartosna mulia, langkung mulia tibatan ciciptaan sejen. Gusti oge hoyong tujuan nyiptakeun manusia teh sangkan dunya ieu dipinuhan ku kamuliaan Gusti. Janten tilu hal eta, hiji Gusti hoyong ngawangun kulawarga sareng manusia, hiji rarancang anu sae teu aya wates caket tiasa langsung cumarios aya hal naon wae oge. Anu kadua supados naon anu dipibanda ku Gusti oge dipintonkeun ku manusia. Gusti nyaah, manusia kedah nyaahan sareng sajabina. Nya anu pamungkas supados manusia minuhan dunya ieu ku kamuliaan Gusti. Margi teu aya kamuliaan anu sejen anu kedah disumpingkeun nyaeta mung kamuliaan Gusti. Tah sapertos itu. Mohon janten sami teh maksana teh sanes rupi kieu gitu nya sanes aya hal nu sanes mohon nuhun Kang mohon. Upami kerteg manah pangeran teh sakitu endahna. Leres. Tapi nahas ayeuna dina danget ieu seueur bancang pakewuh. Muhun. Seueur perang di mana-mana. Teras bencana alam di mana-mana tah kumaha eta teh. Leres. Jadi sapertos papalimpangnya antawis naon anu disangemkeun ku pangandika Gusti perkawis kahoyong kereteg rarancang Gusti Allah sareng naon anu kanyataan anu katingal dina zaman ayeuna seueur bancang pakewuh sareng sajabina. Tah hayu urang tinggal heula kunaon samodel kitu. Anu kahiji nyaeta urang ninggal perkawis kaayaan manusia anu parantos tigebrus kana dosa. Tigebrus kana dosa teh sanes mung hal patali sareng hal rohani wungkul. Namun ieu teh patali sareng hal kaayaan nu langkung jero dina diri manusia. Nyaeta jati diri manusia. Tadi kan disangemkeun yen urang teh diciptakeun sagambar, sarimbag, atanapi nyeples sakumaha Gusti Allah. Kumargi kitu urang mulia sareng sajabina. Namun mangsa manusia ti gubrag kana dosa, ieu gambar teh janten reksak. Urang henteu ngagambarkeun Gusti Allah deui. Dina rum disangemkeun urang kedah nurut buat. Urang moal tiasa nurut buat. Kumargi kitu kaayaan ieu dipangaruhan ku eta, gambar Gusti anu reksak. Gambar Gusti anu ilang tina diri urang. Naon deui? Margi dosa oge ical hubungan. Tos mah ical gambar diri anu sajati. Lajeng urang bade tumaros, urang bade nyuhunkeun pituduh, pituah, pitunjuk, pikeun ngajalanan hirup. Kasaha ka Gusti tos ical hubungan sareng Gusti. Teu tiasa deui manusia langsung ngadangu. Naon nu disangemkeun ku Gusti. Manusia sareng Gusti janten tebih. Kitu panyaksen pangandika Gusti. Oge kumargi urang teu aya hubungan sareng Gusti. Manusia umumna teu aya teu gaduh atanapi ilang atanapi ical laratan pikeun ngajalanan hirup. Pan hirup teh henteu tiasa guluyur kitu wae. Henteu tiasa kumaha engke. Urang meryogikeun laratan anu tiasa nuyun urang nuntun urang kana hiji tujuan. Seseueurna manusia anu aya dina pangaruh kakawasaan dosa henteu tiasa ninggal hae eta. Tah eta anu mintonkeun nu kahiji perkawis kunaon? Sok sanaos rancang Gusti Allah sae endah kereteg manah sakitu. Endahna kereteg manah Gusti dina mangsa munggaran nyiptakeun manusia. Namun kaayaanna benten eta nu kahiji perkawis eta. Pangaruhna anu kadua tangtosna ieu nu paling penting. Disagedengeun urang ieu aya gambar ya. Nah, muhun. Ya teh sanes mung sakadar gambar upami ku urang ditinggal ieu nya nu palih dieu, palih katuhuna. Ieu teh teu acan terang paos tiasa dipastikeun ieu teh pameget atanapi istri. Rupina ieu jalmi cobi ninggal dirina dina euteung. Pas ditinggal langkung teu jelas deui, malah langkung pikasieun. Ta ieu hiji salah sawios gambaran sederhana atanapi gampilna citra diri atanapi jati diri atanapi purwadaksi manusia anu ical anu leungit
nu reksak jalaran dosa tadi. Tah ieu teh ieu oge anu diange ku iblis. Hayu urang tinggal heula Kajadian 3 ayat nu ka-4 sareng ka-5 punten pangaoskeun. Kejadian 3 ayat ka-4 cek oray teu kitu hamo matak paeh Allah sasaur kitu teh pedah uninga yen upama aranjeun ngadahar eta buah kapinteran aranjeun bakal mapakan mantena bisa terang kana hade jeung goreng. Di dieu aya parobihan jati diri manusia digeser ku iblis. Anu kawitna manusia teh mung ciptaan Gusti anu mulya, ayeuna mah digeser ku iblis. Kieu saur iblis cenah. Nya dina ayat nu ka-5, Allah sasauran kitu teh peda uninga yen upama aranjeun ngadahar eta buah kapinteran, aranjeun bakal mapakan mantena. Di mana? Henteu. Manusia henteu tiasa mapakan Gusti. Ye digentos. Ku kituna manusia janten sasab ngaraos sapertos Gusti, tiasa sapertos Gusti. Padahal ieu cariosan ti iblis. Iblis ngagentos jati diri manusia. Manusia janten bingung abdi teh manusia atapi abdi teh Gusti Allah. Tiasa janten di hiji mangsa anjeunna kumargi hebat, kumargi seueur kaleuwihan atanapi ka naon ka ajen anu luhur dina dirina tiasa oge nolak Gusti. Ngaraos dirina tos sami sareng Gusti. Zaman kiwari pan seueur nu kitu sanes. Jalmi nu ngaraos saking seueur sagala rupina anjeunna pangkasepna, panggeulisna, pangpinterna, pangbeungharna, sareng panggaduh sagala rupana anjeunna nolak Gusti. Ieu jati diri anu digentos ku iblis. Tadina jati diri urang teh gambar Gusti. Ayeuna janten mapakan Gusti. Ya benten ti gambar ka mapakan kitunya. Anu kadua ieu dina ayat 4 nya sakali deui ku abdi diaoskeun cek oray teu kitu hamo matak paeh. Di dieu iblis ngangge kaayaan manusia supados henteu percanten kana cariosan Gusti Allah. Saur Gusti Allah mah henteu kitu. Ayeuna oge harita keneh oge upami ngalampahkeun eta baris paeh. Cek iblis henteu. Hamo kitu moal paeh. Tah, ieu nu digentos naon? Hiji kapercantenan ngaragukeun atanapi cangcaya kana bebeneran pangandika Gusti. Tah dua hal ieu anu janten dasar utami kunaon sok sanaos rarancang Gusti Allah sae endah. Tapi kaayaan zaman ayeuna teh ripuh, riweuh, pakucrut sareng sajabina margi ayana dosa, margi ayana pagawean iblis anu ngagentos citra manusia, anu ngagentos jati diri manusia, purwadaksi manusia anu teu jelas deui. Seueur jalmi anu teu terang saha dirina. Kitu. Mohon sami-sami. Abdi bade naruh apa dangah? Mohon mangga. Berarti upami saparantosna jati diri urang ruksak gitu teh. Mohon. Berarti apakah rarancang Gusti anu endah teh berarti gagal gitu mak? Sae pisan ieu patarosan teh. Nah gagal Gusti Allah teh rarancangna anu sae nu endah teh margi kaayaan manusia anu tos sapertos kitu nu tos urang dipagunemkeun bieu. Tangtos henteu gagal. Margi aya hiji pribadi anu janten upami bahasa Indonesia mah sarana pikeun mulihkeun nguihkeun deui eta kaayaan eta rarancang Gusti Allah. Gusti Allah henteu ngadamel rarancang cadangan. Henteu ngadamel rarancang B atanapi C sareng sajabina henteu. Tapi Gusti Allah ngarengsekeun nguihkeun deui ngalangkungan Gusti Yesus. Janten rarancang anu mimiti teh tetep dijalankeun, tetep di satia dipiara ku Gusti. Namun ayeuna margi jalmi ti gubrag sanes rarancang anu digentos, tapi manusana dipasihan lolongkrang, dipasihan cara atanapi jalan pikeun uwih deui, tiasa uwih deui kana rarancang anu munggaran. Ngalangkungan Gusti Yesus. Kunaon? Margi Gusti Yesus luar biasa. Hayu orang tinggal geura dina Kolose 1 ayat 15. Ieu alesanana kunaon Gusti Yesus tiasa nguihkeun deui manusia anu parantos ilang jati dirina ka rarancang Gusti anu munggaran, anu mimiti. Kolose 1 ayat 15. Kristus teh wujudna Allah nu teu katinggal.
anjeunna unggul ti sakabeh makhluk jadi putra cikal. Tah, Kristus teh wujudna Allah. Kunaon Gusti Yesus atanapi Kristus tiasa nguihkeun deui rarancang anu tos reksak ka rarancang anu munggaran, margi anjeunna teh wujudna Gusti Allah ku anjeun. Janten upami wujud ieu sami darajatna, sami hakikatna anjeunna Gusti Allah ku anjeun. Nya anjeunna nu nyiptakeun, nya anjeunna nu nguihkeun eta mah saleuyu sareng emutan urang nya henteu sesah. Upami anjeunna nu ngadamel anu mulihkeun anu sanes rada sesah katinggal mah damoal persis. Namun margi anjeunna wujud Allah, anjeunna tiasa nguihkeun deui anu salajengna. 2 Korinta 5 ayatna anu ka-17. 2 Korinta 5 Mohon. ayatna anu ka-17. Jalma anu geus satunggal jeung Kristus geus jadi manusia anyar, manusia heubeulna geus sirna kari anu anyarna. Tah, eces pisan di dieu. Ku jalaran Kristus, manusia anu tos reksak teh uih deui janten manusia anyar. Hartosna di dinya dilebet Kristus dianyarkeun. Kawit atos jelas rarancang Gusti Allah sakitu endahna pikeun manusia. Reksak atos reksak dilebet Gusti Yesus dipulihkeun deui janten manusia anu anyar. Anyarna sanes hartosna diciptakeun deui engal, namung diuihkeun deui kana rarancang Gusti Allah anu tilu tadi. Ngawangun kulawarga, janten kamuliaan kangge Gusti. Nya model kitu. Salajengna dina Yohanes 1 ayat 12 ku abdi diaoskeun kangge urang sadaya kieu sanggem pangandika Gusti, tapi loba oge anu narima jeung palercaya ka anjeunna teh jelema-jelema anu kitu ku anjeunna dipaparin hak jadi putra-putra Allah. Tah anu salajengna kunaon Gusti Yesus tiasa janten pribadi anu nguihkeun rarancang Gusti Allah nu tos reksak ka rarancang munggaran nu sae teh. Margi Gusti Yesus anu maparin hak. Ngalangkungan Gusti Yesus jami nu percaya disanggemkeun dina ayat tadi janten putra-putra Allah nu percaya. Hartosna henteu sadaya jalmi ieu nu percaya hungkul tiasa mulih deui kana rarancang anu endah teh. Anu pamungkas punten pangaoskeun dina Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10 mohon. Wahyu 5 ayat anu ke-10. Maranehna ku andika dijadikeun hiji kerajaan. Kerajaan imam-imam anu ngabdi ka Allah urang. Sina Nyakrawati marentah bumi. Tujuan langgeng Gusti Allah sanes mung nyiptakeun manusia kitu wae. Namung marentah sasarengan sareng Gusti. Nyakrawati sareng Gusti, Nyakrawati teh manunggal sasarengan sareng Gusti marentah. Ieu rarancang Gusti Allah. Janten manusia teh sanes hiji hal anu tebi anu henteu sasarengan jeung Gusti Allah justru marentah sasarengan. Duka bagian naon bagian nama eta mah gumantung Gusti Allah. Namung janji Gusti rarancang mimiti, rarancang munggaran supados manusia marentah. Nyaleres pisan dina kitab Kajadian pan disanggemkeun yen mangsa manusia diciptakeun ka manusia Gusti Allah maparin parentah supaya ngalobaan, minuhan dunya, lajeng miara tanggal waler kana ciciptaan anu sejen. Nya kitu oge engke dugi ka kalanggengan sanes liren di mangsa harita hungkul. Gusti Allah oge hoyong marentah sasarengan. Janten tiasa kagambar ku urangnya, janten ieu rarancang anu ku Allah dirancangkeun anu tos reksak sekali deui diuwihkeun, anyarkeun deui ngalangkungan Gusti Yesus. Tah Pak tadi terus disanggemkeun ku Bapak yen manusia teh janten putra Allah bilih lepat kaprah ieu teh. Naha Allah teh laras gitu gaduh putra. Tekan gitu. Atawa pigelarna sami sareng Yesus Kristus anu diangkeun putra Allah. Tah kumaha eta perkawis eta Pak? Nah manusia sami sareng Gusti Yesus, Gusti Yesus oge disebat putra Allah. Nah benten kitunya. Sae bisa ieu patarosan. Abdi tadi nyanggemkeun manusia nu percanten janten putra Allah. Hayu urang tinggal heula dina Yohanes 10 ayat 36 dugi ka 38. Yohanes 10 ayatna 36 dugi ka 38. Anu kieu unggelna
Jadi lamun kaula anu ku Allah Rama dipilih jeung diutus ka ieu dunya ngakukeun putra Allah, kunaon dianggap ngahina ka Allah? Lamun anu dilampahkeun ku kaula teh lain pangersa Rama, memang teu kudu aranjeun percaya. Tapi ku sabab anu dilampahkeun ku kaula teh ti pangersa mantena, sanajan aranjeunna arembung percaya ka kaula oge, atuh sing percaya kana hal-hal anu ku kaula dilampahkeun supaya saterusna nyaraho yen Rama aya di jero diri kami, kami aya di jero salira Rama. Tah, anu kahiji nu disebat putra Allah teh perkawis Gusti Yesus mah nyaeta sahakekat. Darajatna sami-sami Allah. Ninggal Gusti Yesus, ninggal Allah. Gusti Yesus dilebet Allah Rama dilebet Gusti Yesus. Kumargi kitu respon waktu harita para pamimpin agama anu ngaos anu ngartos pangandika Gusti ngaraos abot kaabotan. Nah aya jalmi anu nyasamikeun diri sareng Allah. Tah nu dimaksud putra Allah kangge atana pipikeun Gusti Yesus kangge diri Gusti Yesus mah nyaeta memang Allah ku anjeun. Gusti Yesus kunaon amek cek we padamelanana saur Gusti Yesus. Nah padamelan kami teh henteu mintonkeun padamelan Rama. Sawalerna justru Gusti Yesus mintonkeun sadaya nu dipidamel ku Rama. Anjeunna satia, anjeunna kawasa, anjeunna sagala rupi dipidamel kalayan nyepres sakumaha Rama. Anjeunna oge nu nyipta. Seueur mujijat nu dipidamel ku Gusti Yesus. Dugikeun tiasa oge ngungkulan alam oge. Gusti Yesus pidamel eta sadaya mintonkeun kakawasaan Rama. Kunaon teu percanten saurna. Atuh tinggal we padamelanana. Buktoskeun ngalangkungan padamelana saur Gusti Yesus. Upami angkenanna teu ditampi padamelana buktoskeun. Margi moal aya jalmi anu tiasa barang damel patukang tonggong sareng kamampuhna. Seseueurna jalmi ngadamelna naon teh sakumaha anu kamampu nu kabedag ku anjeunna. Upami aya hiji jalmi tiasa napak kancang dina cai, pasti aya kamampu kangge eta. Upama aya jalmi tiasa ngungkulan angin ribut, otomatis ieu jalmi sanes jalmi biasa. Tinggal we tina padamelna teu percanten kana cariosana mah. Tah eta nu kahiji. Bentenna sareng manusia salaku putra Gusti nyaeta urang tinggal heula dina Yohanes 1 ayat 12-13. Lajengkeun ayat anu tadi ku abdi diaos. Mohon. Dina ayat 13na. Yohanes 1 ayatna anu ka-13na. Mohon. Jadina putra-putra Allah teh lain ku cara anu lumrah di manusia. Tah. Lain ku cara anu juga ti Bapa sifat manusia. Mohon. Rama maranehna teh Allah kumanten. Pangandika teh teras mijalma jadi manusia. Hirup di kalangan urang, jembar kurnia jeung saestu sifatna tur mulia kaayaanana sarta kamulyaanana teh tembong ka urang. Kamuliaan tinu jadi Rama ka Putra Tunggal. Tah, janten sanes sailaharna kumaha urang gubragna kadunya ngalangkungan dibabarkeun janten Putra Gusti ieu teh sacara rohani. Sacara rohani urang manusia anu basaja nu biasa diangken janten Putra Gusti ngalangkungan kawasa Gusti Yesus. Kumargi naon? Kumargi urang percanten ka Gusti Yesus. Sacara rohani upami Gusti Yesus mah hakekatna, upami urang mah sacara rohani dina hubunganana. Tah sapertos kitu bentenna. Janten nu disebat putra Allah teh manusia mah sacara rohani. Sanes jasmanina Sami sareng Gusti Allah. Lahir ti Allah gitu ya. Sanes. Ya. Ieu teh seueur keneh ya teh Kang Adang. Aduh, kumaha tuh. Waktosna kumaha nya teh nya kapan deui. Mohon. Namun tangtos upami Gusti ngawidian Mohon. di tepangan kapayun urang tiasa Amin. caturkeun deui Mugia diparengkeun. Mohon. Mohon. Pamirsa mung sakieu anu tiasa didugikeun pamugi tiasa ngajantenkeun berkah, tiasa saur paripaosna mah janten dibukakeun cakrawala pengetahuan perkawis Gusti teh mohon. Tangtos seueur patarosan di layar kacana sewang-sewangan aya nomor telepon anu tiasa dihubungi. Mangga pamirsa tiasa ngalangkungan nomor eta telepon. Mung sakieu anu tiasa didugikeun kanggo urang sadayana Gusti Yesus ngaberkahan. Cak pamit undur diri.